nya eta teh sarua jeung nemongkeun mana yen hirup tara salat mereka cariun duduk Yahudi lain dengan ungapkeun ge henteu sia mah eta teh nemongkeun mana hirup tara salat tara salat kalau disebut tara salat naon cirina salat syaur ulama mutanabi aya 3 huruf naon putra nabi tadi ai mutanabi teh naon kiai atawa ulama nu leres-leres nyunah rasul oh eta teh anu nyunah rasul ulama nu kitu teh nu pika salat teh cenah bejana aya 3 huruf naon hiji shod lam jeung ta naon ari hartosna soda shod teh sidkul qauli ai sidkul qauli teh nyaeta bener ucapanana oh eta ai ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tar dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna oh eta ahli salat tukang salat ya darawani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neuk teu mun condong teu wani motong mun ponok teu wani nyambung eta teh jadi pas ngomongna tukang salat anu kadua lam naon nu kadua lam teh lainul qalbi leuleus hatena oh eta ngaran-ngaran nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP anak asor tawado landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapel eta teh malapah gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan tah tukang salat eta nu katilu ta naon tanah teh kada bisi tarasi tanah teh tarkul maasi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun oh lana pi na dijauhan komo maksiatna kagok urana heeh kabeh tindak tanuk si lain teh eta teh nemongkeun tara salat kitu patut teh oh nu bieu jadi salatna eueuh hasilna oh kacirina teh kitu heeh nganyerikeun batur eta kokot ngendang aing nepi ka 7 ralit pengiga bedakan sedangkan al-islamu mangsalama muslimuna bilisani ai urang Islam teh ai umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna kewajiban nya ieu leungeunna nu teh ngiburkeun aing ngawurean batu oh bedakan ge teh tangan kacirina teh di dinya nya didinya kacirina tara salat teh oh ari eta ku jeung sebut Yahudi da kuring teh tengeuna atuh eta sifat Yahudi dina dada si lain sombong bedegong bede hulu kumalungkung boga rasa ieu moyah kidul boga rasa ieu panggagahna bunuh teteh sia teh geus dewasa atuh geus eta malaikat geus ngatak-tak sia teh bener geus aku kelincirat ka Bapak hajat teh ieu teh lain waragan saeutik kikieuan geus pemenang 12.000 dina raraga deungeun kadeuh nu nya kanya nitip ka asih ka putuna nu disepitan nya ciri di Sirian teh murang kali teh ciri umat Islam eta teh bayangkeun ku lain Sepitan masal bari menyepitan masa tugas mulia tuh aya kedua ngarojong teh enggak bedak ku panas tadi ngarojong ya wes ayeuna leuheung budak keneh disunatan teh da eta teh riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oh eta teh riwayat Kangjeng Ibrahim ayeuna mah budak keneh da Kangjeng Nabi Ibrahim baheula dulu yuswa 80 tahun langkung tapi di sepitannya namanya di sepitan bayangkeun jeung liat jeung rabueug nyembelang ya kan heeh konang dilakokeun ya bener eta nepi ka didangokeun dina catang jebret bari jeung kutu-kutu teh seukeut kunaon kan ku dekol tina batu batu moal tuh makanya sensitif saya teh mah teu borok ku batu dulu disintrek ke ungu nyanyi tuh kakang teh di situ teh beli abu cari nah ya ayeuna budak kene bayarkeun ku si lain ayeuna mah budak keneh naon kasang tukangna
eta Kangjeng Nabi Ibrahim nepi ka kitu si goreng ridho ikhlas cicing dina aturan anjeunna perintah anjeunna Sumuhun. dayo ge bapak hajat ramana ibuna akina sakalian budak ti Tajong mepan bogo wati bawa ka rumah sakit sieun anak titanus Sini infeksi. sieun infeksi di ubaran ieu mah haja dikeureut malah nu ngeureutna oge diburuhan Dibayar para disunat mah jadi. ku tega-tega nanya si horeng kasang tukang nama ridho ikhlas dina kaislamanana Oh eta teh. Ya. tuh tidak dikupluk jadi di helm budak teh teh Ayo dikupluk dan disunatan. heeh Helm geus ben benar. budak kene naon sababna budak kene disunatan abeh teh cager Kita cagernya sarua kolot kita cager. wah kolot mah hese rek cager Ayo di ubaran mah. pecahkan ku sia umur 40 tahun disunatan lila teh cager teh sia Dia kumaha ya kan. sia mah Bukti. ai ngaran-ngaran 40 tahun mah deuleu karek saminggu karek kumapur Hah? aya awe ngaliwat ka temong ping-ping na teh jo pudeg-deg kue wah renyah teuing oh Kau kumapur mah. nya karek 10 poe kumapur kene makanya sensitif ya teh mah mataan oge bener manehna teh nempo dina popoean batur aya cangcut dibayarkeun ku manehna jeroan cangcut yo pudeg-deg renyah deui wah ira dipakena tuh euy Bisa cager benar kan. nya Ayo ke sekolah. kitu tanyunatan teh mah cukup kopi ini udah lagi tanya ada yang kue ngoge salah cacing tukang kopi teh aing geus sarua teh usaha Usaha. sing payu euy Udah. nya cik aing oge Benar kan. kitu nyunatan teh anu sajajar jeung nyunatan teh aya sababaraha perkara Di antaranya. hiji nyunatan ngeureut kikicuk mamas murang kali Kedua. ngeuretan kuku Tilu. katiluna ngadawung kumis Empat. kaopatna cenah ngurut bulu kelek Lima. kalimana monokan baok Jorang. nah saya teh jorang Wah bau kecuali jorang. dangarana goblok udah lemasna baok mah memang aing pake jeung baok kudu nyebut bihun iya anu teu mikir mah Tapi dipikir pun. Bisa bawa full gantinya ini kan. heeh Bawa benar bawa. tuh nya Benar. naon cenah Mang Jepot jeroanana teh agama teh wah aya Ayah gitu kan. aya ada orang Yahudi ge osok neptekan kuku Osok. orang Yahudi osok ngurut kumis Ya osok. nya hakikatna naon tak aya Islam mah dunya akhirat lahir batin naon hakikatna sakur nu mayangan teu Oh. Naon wae sejabat ini. kagorengan grepek Nak gorengan banyak. aya tetangga goreng beja-beja deui urang teh moal tah jadi mayangan teh cukup we urang nyaho teuk lamun urang pasea jeung batur jeung tetangga teuk geuwat ku saling hampura ulah leuwih ti 3 poe Oh, paingan di jadi batis. ulah manyangkeun ka goreng Kagorengan. eta hakikatna pisan mah Oh, benar kan. Ulah lebih detail poe papasan. ngaji mah ulah keluar tina diri ngapan Jual. nya pagelaran wayang teh dileleh saeutik mangpaatna fleksibel Fleksibel, universal. sabab dina kesenian wayang fleksibel teh aya di dinya teh aya seni tari Seni suara, ini suara karawitan seni geni. universitas itu dulu seni sintir aya Bener Pak Kumplit. ya Kumplit Kang seni wayang. heeh Seni itu dagang untung. dagang komplit martabak mah sate mah cecoan budak cecoan kolot Kalau dagang obat tutup, dagang obat untuk lupa-lupa.
benar kaku Mendagang obat buntu kuning tuh kuning geus kuyeuh teh cara aing soalna teh. maka panas letik Make membran geus gagebrek nih. Warawal ge. Dasar Kobar. Kasih mukuring jauh-jauh di Jugjug agang teh bawa obat huntu ieu. karunya kau nak iya Nya kau urang si mau. Nya kau urang jaga baya. Ieu obat anu jarab. Jauh nyokotna oge titip Saudi Arabia. Tah musim kuring di pelesan tak separah peles. Tilu warna nanti kesamaran beureum hejo jeung bodas. Anu beureum keur kekemu keur maehan ulam. jauh Anu hejo keur bersihkeunana. Nu katilu supaya huntu ulah nyut-nyudan. Ai manehna nyeri huntu weos kadon. lima jauh Tuh pada tahu sih teh atau obat yang dijualan keur batur teh mah. Ada ampun. nah rupa-rupa ini lagam Oh. Ngomong dari Banjaran mereka ini buyohan. Si mukuring datang ka dieu supaya nuna lajo ulah acara ringkah meureun. Oh. Tinggal itu dina karung. dibebenyokeun Aneh aya orai huluna dua. Ai deuk teh ngadaroguan hayang nempo orai huluna dua. Pansarat Aing ngeusan dagang obatnya we dikaluarkeun dina karung teh golosor ka orai. Heueuh ada dua oraina. Nya cenah huluna dua. Naon sabab? Sabab oraina ge dua. Aing katipu. ada cenderung Dia yang meledok aing beulak ke budak. ke tukang obat kan Sekali deui mah mulai rokok oraina teh gencar. obatin Tinggal si puling boga orai huluna dua. Gupruk-gupruk teh karung teh eueuh. Ya eueuh. Kabur rupina mah para teh dereng. orang itu meringis leles kan Nah, rupanya itu ada di dunia nyawan. ada di dunia tuh Kalau kita aneka ragam, ada romantika kehidupan di dunia segala aya, segala jadi. oh itu romantika kehidupan Mumatak di lebah dia itu kurang kudu sadar tanya. nyanyi kan Ada orang teh bakal marulang kabeh heuh. kamar laut akan Wah, ayeuna kikieuan biheung teuing isu mah urang teh digotong dikubur. digotong Nya, mudah-mudahan para yang Yusua nya ai mudah-mudahan panjang yungus wa urang teh. yang siapa tepang deh Nya hitung-hitung nyangan luang tina wayang we yung. nya Ketang-ketang kulam sonten-sonten tapi ngalamun. Urang gogonyakan ulah soteh jadi ejekan, anggur cing jadi ajakan heuh. laras Ulah jadi ejekan, cing jadi ajakan. Demi ngawujudna persatuan jeung kesatuan di negara amin ku jalan budaya. Sabab naon? Anu kudu dilestarikeun ku urang teh budaya ieu Bapak Hajat oge nyaah kana budaya urang. nah karena budaya Di udah meeting adu domba aya ya ayeuna wayang yang martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana. tuh Mun budayana awut-awutan pan rusak meureun bangsana. nyamu salah Nya sabab kasohorna bangsa urang teh lain tina militer, lain tina teknologi, Lain. tapi tina budaya. budaya Wajar ke semua bakdoy guji. Ya diterima. Apa maneh? Naon? Oh iya anu bakal maju ti pihak musuh saha? Hari cenah mah Batara Romit. Bacara Rama belegung. Iya Batara Rama. Tayuna rek langsung dilawan ku Gusti Kaoku Kangjeng Rama Prabu Dasamuka Raja Lengka. Nu mohon dah-dahan nih cing biasa hasilnya gujinya. Ya. jangan kau mulan Aduh. Lepat eta mah teu aya dina hadisna. Wow, sia teh batur-batur ngomong. Teu aya dina hadisna bid'ah teh. Bu. Gini antep-antep cenah ngomong sorangan ah.
Didit. Si Aji. Aja mah. Aduh. Torekat Naksabaniah tete. Waduh, lain dakwah sama lain beleguk. Nah, siap budak teh kabina-bina cuy ge. Batur ngomong ieu pajar dakwah. Kahartos. Eta teh riwayat Imam Ghazali teh. Aduh, ampun. Lain budak teh kabina-bina ting teh si eta. Maka yang riwayat Imam Bonyol. Aya pikir saya naon deui dina waktu sayeuna kieu. Dina waktu-waktu ieu menta supaya buktikeun kasemangatan maneh bakal menang hadiah ti Sang Nalendra di mana aya walad dia balad tamtama anu bisa maehan 10 monyet. Bonus acan. 10 monyet 10. Ya, beres lah. Ku aing diracun sia bangkaning monyet membeki barang hakan. Kamu menang malam memunya. Diracun ku aing. Ya beres kabeleresan ini abdi oge. Udur. Naon? Punini tedamang. Ai kitu? Cenah numutkeun beja tinu beurang dipercaya kudu diubarana teh ku hati monyet. Ku hati monyet. Iya sareng ku hampru lutung. Da yeuna abdi teh kaleresan pisan. Jadi mana datang ada terek perang ada terek nangan hati monyet. Ya hati monyet engko. Perang momoe. Cabok sia we. Aduh, kahartos. Panginten ieu mah kana musim halodo we jantina mah. Naon teh simul hajat teh. Insyaallah coba nepi ka teu nyambung kitu. Tapi da butuh ku tenagana deui. Kamu di ayeuna. Batur nyaricakeun ka kidul manehna ka Jepang. Ini jauh-jauh bisa jauh-jauh teuing itu pikiran je. Saya. Sakitu pek. Malah likir heula beusaya ilmu ka sungkur-sungkur pangabisan usan katalah haji nu ka singkir-singkir ka kotek tak teh yeuna. Kade euy pakarang bisa nu tinggalin. Ya beres ya. Beres. Dek ngasah heula bedog. Siap Gusti lah beres. Kade sing hati-hati. Hei. Naon? Nah, ieu teh ongkoh ngarariung geura dakwah henteu make assalamualaikum aneh. Aduh goblok. Lain dakwah dek perang. Tobat ai rek ngosan mah ngomong teh make wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nah budak teh kabina-bina teuing hari mani. Naon bapak maneh maot? Aduh. Lain maut belaguk dek perang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un teu nyaho atuh da aing teh. Aja. Pot, lan. Maneh ulah milu perang bahaya. Bisi paeh ke maneh. Ahwi jadi sanajan teu naon pangkat RT acan abdi. Ai paeh di pangperangan mah jadi pejuang disebutnya. Itu namanya pejuang kan, biarpun saya pangkat tidak RT acan. Tidak lebih-lebih acan, tapi korban di medan perang nangtukeun adil jeung bener. Nyaeta ngarubuhkeun kakawasaan Dasamuka anu murka. Anu salilana Dasamuka teh nyaeta ngan ukur ngakanan duit rakyat, duit negara, ngan ukur mentingkeun diri pribadi, teu mikirkeun rakyat ruksak. Kuring anu bakal milu berjuang lagi. Ya. Sugane atuh jadi pahlawan kuring. Ya, nuhun kitu mah. Tok. Pot. Pot. Lah. Kadean wan. Awas. Ojek gitu, lain ojek musuh. Musuh, ada beda surah ojek jeung surah silung. Power di mana?
Ya, wih. Hei, oh ya, muntah salah monyet putih itu namanya Sunggokong. Sunggokong. Anoman, ayo Anoman. Kerasakti teh iya ya. Lain di Jepang wae aya kerasakti teh di digaya. Anoman. Iya kerasakti anu itu kuring mah keresakti. Ya kan gua ingat oge. Jadi salah. Anoman perpansana sudah. Anda apa? Anjir eta sora. Sora Anoman pikawe. Balad-balad si Batararama. Sok kerasing harapan ya Anoman perpansana sudah. Ansur lepur papan kali tulis teh halanganana. Sok sia hayang ya oimot. Dewek nu kieu mah lah. Akal bagianana nu kieu mah. Mane monyet naon kagak ada ekor? Monyet apa kamu ekornya kagak ada? Monyet beruk. Iya, lain di jelema wae atuh blasteran teh. Da ieu blasteran ieu. Monyet blasteran. Heeh. Indungna termos. Bapana hansip. Oh, anakna kieu nya. Oh, mana teh anak termos? Heeh. Sikan sia urang patutunggalan jeung aing di dieu hayang nyaho prung. Sialah.
Naon ya Kang? Alah. Udang sia. Udang. Bejakeun ka si dasa muka. Aing kitu Batara Rama teh. Anu nyeri hate tiba heula. Aduh dihina coba heula. Maneh teh Batara Rama. Heuh, Rama naon? Rama Kawalon. Rama Koput. Rek nanaon Kang atuh muka-muka reregan we ya kieu. Aing ge nyaho Rama Kawalon maneh mah. Saha? Oong. Ngamak ke majaja. Aya naon Kang? Naon? Aduh, kagak pakai kolor. Jajaran. Aduh. Buta mah jarang make kolor. Ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun. Sampurasun. Amuing saha eta teh? Sampurasun. Aduh. Eta Saha tadi luar? Boa utusan si Kalabaka kasep. Aduh. Sorana mah mantri baran. Pindah. Cing alih kenya. Sangem putra mas sae urang kabure ka Puseur Dayeuh da lega di Paman Winarpa ge ama melihan bilih teu percanten di Puseur Dayeuh Cempalareja teh nuju rame seueur jalmi. Dah. Nah aya naon? Aya Saembara. Oh aya Saembara putri raja Cempalareja kakasihna Dewi Drupadi teh nuju disaembarakeun. Kadengar. Oh. Atuh rame. Nu mawi? Paling anu icalan milu kitu icalan ngabreng wae kula. Iya, utusan si Kalabaka. Sampurasun. Aduh, eta Rampes. asa apa? Punten. Mangga. Sarapatanang teh kula. Aya pribumina kitu. Ruk cobian we ketrok atuh Pak. Eta pangna didatangan teh eta dapurna ngebul. Nya nuju nyangu penginten teh. Sangsara aing teh euy. Alo sangsara kumari Akang. Ih, muke sangsara. Pandawa katambi ibuna genep tami tiluan dewek. Oh kitu Akang. Salapan jelema sangsara apruk-aprukan. Aduh paingan kanyos atuh teh. Tilu poe can mangih dadaran aing. Dacan karaban sangu pulang. Can kararaban sangu ai dewek mah datuman meureun di lemur eta we bogol cau. Eta geus make uyah saeutik. nya kusaliara wareg atuh Ngan itu ibuna Pandawa ngalempreh we digawir balik ditu. Itangtos atuh Akang. Anu jag-jag teh dewek we da puguh dek ngadaek Ru Abrahem. Rek putak peti kari Akang mah. Raden Kontea, Raden Arjuna, Raden Nakula Sadewa lulus. Datara biasa atuh meureun mah. Kepruk-aprukan jang Kulan kabejakeun mah Pandawa teh geus maot ka mana-mana oge. parantos nyebar ka mana-mana muruga. Nya kaduruk di balai sigala-gala dah heuh harita teh aya nu tutung aya nu kaduruk. Allah saha Genepan deui nu ngadon milu hees harita teh. tukang kredit meureun teh ngilu sare. Atawa tukang tahu meureun teh. Punten bangga saha di luar. Abdi saha di jero. Aya semah kitu. Nah,
leres panginten utusan si Kalabaka. Tenang Tiasa abdi kalebet. mangga kalebet Kumaya jeblong. hukumah atuh kukumah pan aya pancuran didinya Senana page dipaku. kasenana nahaun yap mangga Sampurasun sepuh. mangga lingi Aduh, nya bawa utusan si Kalabaka. doh leres bulan Buta naon ieu teh nepi ka nyologodor teh. buta pancung urang teh waboa sareng saha ulah Abdi ya 2 ekor. aduh duaan we sareng saha Itu sareng pun bojo. eta atuh yap cenah kalebet Ah, guru. nah geuning kagarwa teh nyebat Ai ngaranna. ai Rukmini berarti teh mah ngaranna Sampurasun bulan rampes Rampes. lagi Dek mere cenah moal. Nah, acan ge menta cicing diuklanan. da kudu basa-basi atuh kelana oh iya garwa teh Naon lah? Naon cenah? Lain kakuring nanyakeun jeung saha ceuk jeung pun bojo. Tuna cenah ngomong teh ka mana karep we. oh banyak garba teh disuang Punten kumaha wantun nya teh sepuh ye. mangga Katinggal ti katebihan bulan. Bumi anu ngebul hasyeup ti lintang ti ieu hiji. iya we hiji kulan Nu sanes mah kararosong ieu kamararana jalmina ceng. nah ieu teh utusan Kalabaka atawa lain dah duka kulan Ya, naon? dah Balik deui ah. naon Naon? Teh nyosieun ni bararaeud gitu. meuli baketut akang ngeungeun sedih Kararading gitu da moal ngeunah diberena gaing. Kelanan ulah wakasudon. apa kasuudon nanaon teh ih buat teh keur meunang kareuwas teh Ada rareg-deg tuleungeunna euy. nya ai sengita mah sengit tahu teh Hapunten sepuh ieu abdi kumawantun ieu. oh mangga Mangga lingi. Oh ngadeg-deg kunaonnya age ge. laras duka teh mah Liliniun meureun. panyawa tos sepuh mah kitu berarti Kaget ku nirahan ningali ingkang sampun prapta ingkang sampun prapta Panitai jerapa gempeur oge ku kadatanganana ieu dua jalma doh Landika kawadaleng lisan Wilujeng Sumping ulan Wilujeng Sumping man nuhun ulan wah dora silakan dina nyuguhan lagi moal ngeunah kawas teridon nah eta nepi ka baketut kitu leuh Hasyum nya menit teu tah di mana nyuguhan teh Budi kudu marahmai kudu bear budi nanaon ge oh tapi ngapa kudu gairah nya ieu mah kadatangan semah teh kopi teh kudu meuli kan nya punten kulan aki kumawantun da abdi mah Ari teh mah teh meuli sorangan kok. sanesna naon ieu dongkap ka dieu teh kulan kalayan punten bilih ngaganggu ieu enten mangga saha teh anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana dah eta ulah habilan
akhirnya eta Pak. Nabi Aduh. nah Aduh, Pak Aher. jenengan batur dipakai Ya, Pak Aher mana gubernur atuh. Pak Gubernur eta mah Gubernur eta Jawa. teh Gubernur Jawa Barat, Pak Aher mah. Ahmad Heriawan teh Eta singkatan teh disingkat teh Pak Aher. Dupi itu anu pengker. Ayu Ting Ting Manya. Manya ayu ting. ayu tungteng mereka mah Ayu ting ting tapi kata disuang mo. Uya tentang Bukan. tapi kan nyologodor gitu Ayu Ting Ting Orang beri micido atau karimalakan impun. Sumuhun badai angkat ka mana? Numawi abdi teh nuturkeun inung suku aki Nuturkeun inung suku. nuhun sakaparan-paran kula Tepuguh nu di Jogja. teu puguh nu di jugjug abdi teh Ulu. Allah. Aya jalma kitu. dupi ieu teh kampung naon kulan muni Asa sararepi. sararepi pisan kampung pale ditu didongkapan teh ku abdi dibukakeun teh pantut teh aya naon aya ti kotok teh unggul Aya gelung di juru teh. ayamna teu aya domana teu aya 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 ti gelung. kotokna haneut keneh Aya gelung jeung haneut colak. keneh ngan beda ti kotokna teh koneng nah dari ayam nu ngisingna saha aing dikotok dalam Aya. Jadi salira teh wah tebi abdi teh kulan Mana? abdi teh rakyat Astina kulan Oh. ulu. Yastina gini. Gening tebi mawi kulan eta amuing teu aya naon-naon di jalan nembe. nah aya naon gitu Ulu. Nah ya ramean naon gitu. Seun teu aya naon-naon. teu aya kulan nuhun naon yo nuhun deh Salamet anjeun. Sakitu ge salamet. Sugan Bilih teh can uninga ieu kampung teh diranyah buta. di Goromol ya teh mu. Anu dipingpin ku si Kalabaka. Ai Kalabaka teh beuki daging jelema kanibal. Kanibal teh. Marayana Sumanto meureun Bisa jadi. Ayo Sumanto makan ini. Halo nah meureun. Ulu. Tah unga pengkolan unga dinusuni teh balad-balada teh sok mararegat. Mararegat jadi begal terus pugu harta Ngabega geus pugu harta bana sasatoan mah. Ingon-ingon. Kebo sapi doma ayam. Goromol murukan teh. di ieu tempat lah Leres. uluh para tuh sabaraha lami lah Ti saprakna maotna Raja Arimba we Raja Pringgandani. Tidinya papan paena teh kudunungan urang eta teh. geus diomong-omong eta mah Oh bisi. lajeng kumaha ki Tah pae maotna Arimba teh si Kalabaka teh katalukna eta kasieuna teh ku Arimba. Kabejakeun Arimba maot jadi panyakit ngahakanan jelema teh kamuh deui biji deui. Maceuh deui. lain karareueung nya atuh naha sanes angkat ti ieu tempat ngungsi Sumohon. Nyeta kaula teh berjibaku maksud mah bajuang hayang nyalametkeun masyarakat di dieu Bisi ka kota. demi keamanan demi balik deui ka asalna ieu pakampungan. Hayang repeh rapih deui kaula teh sanggup cekeng tongakanan anu lian hakane kaula tapi anjeun kudu janji moal ngakanan di jelema. Hitung-hitung. Nya nyangupan si Kalabaka teh. Hitung-hitung tumal. Tapi hayang kudu dibarengan ku kejo cenah sapadati mata dua padati. Om Wing. ulu Nepi ka kitu teh jelema. parantos genep sasi pengen Leres. lu Dupi salira. sen biasa we abdi mah bade Jajal. manawi gitu jajaluk Jajalu kakang. Manawi gitu Manawi aya naone kulum-kulum sampo gitu kangge ngagajal ieu beuteung abdi teh lapar Erek barang penta kang. aya sanggup poe ulah Aya-aya. Ulu.
Ya teuing Gusti tobat mangga teh karasan nyangu teh dua padati nyeta keur si kalabaka teh urang nyanak we urang nyanak mangga da moal saep mangga teh teuing nanging da sanes abdi wungkul je sabaraha jalmi mangga salapan cing salapan jalmi anu sapali mangga lempreh ditu aduh salatri meureun. salatri panginten kulan istri hiji pameget 8 amuing 8 istri nangan euy nyaho dewek tiluan murid jeung bapak panawa 5 jeung ibuna genep jeung 3 sabaraha jadi ngatu bisa ngitung sabaraha nanyakeun jadi 27 salapan tak kitu bejakeun ya bisa teu nyaho bejaan ku aing bodoh manehna teu nyaho teh apa bener pirage 3 jeung salapan jalmieun kulan ai lawan buru-buru pangmincukeun lawan saya mangga akang mah di dieu sabaraha jalmi kangge salapan urang langkung kan paling 5 mah nya saya salapan langkungna ieu saya mangga jadi 18 kan anu 8 teh atuh tidak buru nambah nu 8 mau juragan Bima mah wah batur sapiring sapinjuk teh sawape deui batur sapiring ya genep alah wayahna kas ieu jang saha nami teh nulus cepot lah cepot abdi dawala wayahna nyumput teh nyumput naon plat eta si kalabaka utusanna ka dieu ngeglendrung sorana geun tong ditemalan tong hayat gahakan kalabaka teh kalabaka lain kalabaka teh mah kalebok kadudukan pika kitu sanes eta teh sing rerencangan abdi ulat rerencangan abdi nyusul kitu amuing atuh cenah ka dieu siap ka dieu kan datan nira tangga demane wo paglingan datan nira tangga demane wo paglingan naon agak naon atuh teh buku tang kaleket menikah leket itu inung aing geus trailing benar rese nya mun urang mah mawah heula sabungkus mah sampurasun aki uluh rampes amuing na ieu aya jalma nepi ka kieu awakna oi nepi ka sembada kitu kula saha kakasih teh kulan ngaran kula Bratasena di Bratasena sih wah jalung malung gi aku horotak bisa tatapi yoga kaya ulian ulang orang bisa tatapi yoga kaya ulian maaf hapunten tetiasa sopan santun saudara teh oh sawi tetiasa tata titik teh enta mukun pikanya iya kasumpingan rerencangan ieu teh kula teh jalma lapar ge. Wah, apruk-aprukan. Jalma kalaparan. Boga inung ayeuna geus teu eling. Salatri tidak kalaparan. Tak sejaluk kaki. Sugana aya dahareun. Aya yang una 2 padati lah. Wah, pada 2 padati. Muhun. Mangga nuju dibungkusan kulang. Nuju dipincuk mangga teh teuing mangga mung nya kitu we panginten karawuya teu naon ge anu penting kaganyel beuteung ge
ayagan meni di jalan oge pan sagara diraweh mana akan cara abdi saliara pan abdi lumayan segala seneng Iya. jangan ganjal-ganjal wae mah Gusti Nu Maha Agung mangga kulan khawatir kurang barengan abeh tereh atunya menak saha kakasih teh Pratasena sumuhun mangga dikantun sakedap buru-buru kasih pawatos itu kan naon nguningakeun teh nuju prihatin aki-aki teh sanes mung manehna wungkul agan uningaku nyalira kampung ieu runtang ranting bumi wungkul geblak-gebluk pantau wungkul kadebak angin laras ya memang eueuh jelema na mana suwung kita kampung teh upami ditinggal kana kitu matakeung mata ke naon keung eueuh batur keung teh keung manusia teh alah sekarang kempul nguningakeun di kampung teh geuning aya nu ngaranyah agan kalabaka jelema di hakanan usaha ku si kalabaka gitu teh eta manehna nyangu teh cenah keur maraban si kalabaka eta aki-aki teh di hakan gitu teh berjibaku keur nyalametkeun kampungna hebat eta hate aki-aki bersih Kang bener kolot urangnya are-are saha nguningakeun pan ai kalabaka teh cenah kasieunna teh ku saha teh raja Pringgadani teh Saddam Hussein lain na karepe Saddam Hussein kopi anan lain kopi anan mah yang di panggung uti uti dah hidup agan kasieuna eta kalabaka teh ku arima malahan eta teh raja patalukan arima kapan arima teh maot ku agannya teh ye tak kamu deui penyakit ngakanan jelema teh kulantaran nu dipikasieun eueuh jadi manehna teh sedek diakan si kalabaka manehna aki-aki jadi tumal ayeuna teh buru-buru bawa kejo lah kejo bawa hidung aing geus langlayeuseun aing dek dahar di dieu anteurkeun kejo ka si ibu ka lanceuk aing adi aing di mana geus dalahar si Arjuna harewosan jelina tuturkeun gitu aing urang tepungan si kalabaka di mana tempatna abdi mau mangiring milu sia milu gelakeun ieu deungeunana sia dicacag wae milu aya kasieun betul sakitu tuturkeun aing lah Astra jing ngadawala ngagemol tuangeun nyatana sangu atuh Bima dina danget ayeuna teras lumampah kasela bengkah tempatna kalabaka kitu kayaana malihan sareng sena balake serakan tuang leueut ye ibuna sareng raka Nabi mah oge rayi-rayina beres kempel di pertapan inggih malih Arjuna di harewosan teh giat nyeta nuturkeun raka Nabi mah wallah ngajugjug kasela bengkak inggih sasatna bade nepangan kalabaka Bima ngagidik Pati jiwa raga tenangero naon akang de lah sebut teuing dahar itu kade kamareka pakai leumpang nyeri geus nyanya atuh alah nyaan ngeunah dahar wah bakat ku lapar mah kitu akang saja bada tiba kati ku lapar ridho nu merena teh ikhlas nu merena tah gitu euy naon akang kalarasan ieu naon akang teh Bapak Gubernur nya hoyong ngobrol jeung Sabah lemur Bapak uruk mana malah
Bapak Gubernur mah make jeung tiasa ngawi segala ini teh. Apa naina teh bade ngawi Oh. Kang teh di panggung. Wilujeng ka Bapak Dadang Nasir Kabupaten Bandung ya, ka masyarakat Bandung Ya ke Bapak Bupati. 370 hiji. Dirgahayu Kabupaten Bandung. Dirgahayu tilu Ayeuna Citarum parantos dikeruk, parantos di keruk Cieunteng moal banjir ayeuna mah. moal banjir bulan. Ngan ieu we jalan Karanca Kole nepi ka kieu ye duh. Padadang Nasir ya. Iya. Da berkah. Ayeuna jalan provinsi lain. Sanes. Jalan kabupatennya. Kabupaten. Oh. Ya. Ke Oh, da ai di omean usum hujan mah beak deui mun ku hujan. Oke, ngadaguan usum marodonya. Nah, segala rupi ge bertahap atuh. Luar biasa, karek sataun nya Dadang Nasir teh ye. Satahun tapi Janten Ais Pangampi Kabupaten Bandung. tapi prestasina kan Oh, menang penghargaan di presiden euy. di presiden. Atas prestasi mampu ngaronjatkeun produksi beras. Laras bukan Penghargaan ti wakil presiden. sumuhun Dina ngabina Karang Taruna terbaik terbaik sa Indonesia. se-Indonesia. Nuhun mudah-mudahan cing langkung ngaronjat. Amin. Komo Bapak Gubernur mah Wah, Bapak Gubernur Masar prestasina 43 penghargaan penghargaan di tahun 2008, 2008, 2010. sumuhun. Bayangkeun 43 penghargaan Wah, mangkaning tilu luhur wungkul teteh dulu. wah katengna. Oh. Tak itu aing ngaran-ngaran tamat masakola, tamat dididik mah. Didiknya bari jujur. Iya, atuh nu pati-pati jadi gubernur. Upami masih kena polos mah. Amun teu saimbang jeung Nuhun, wilujeng Bapak Aher, Laras. Paher. Pak Ahmad Heriawan teh tadi. Rek mulang ka mamalang tebak Pakai batuk segala. Oh, penyakit hawa menurut tetenya. Tak gendong kemana-mana. Ya. Aduh, eta biwir nepi ka jebewe-jebewe sia eta. Ari apa nanaonan Kita naonan aku budak serikeun. Ari apa nanaonan Apa neta teh almarhum Basyurip? Basurip gitu. Oh eta teh Basyurip boah Buah. nya eta mah Basyurip lamun abah mah abah syarapnya banyak Motong Jujuri ka kolot. motong gitu bisi doakan sia teh. Reka mana boah Hmm? Reka mana boah Bodah. Rek ngungsi ngungsi ka mana boah Aduh. pan gunung geus beak ku jelema di tuaran. Geus kunul. Pasir geus bulistir. Geus eueuh pi Tempat urang cicing rek di mana sirah cai geus eueuh ngoletrak. Teu kaup tenang. Heeh. Ku jalema teh diusir. Ari si mak ka mana boah Paninung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum. Indung sia mah Baru pondok. kena pais belut. Merukan ranginang meri setrum teh. Ari mau teh naon boah Iya bong bebenyi. Abong muda. Harimau teh inung maneh teh dicana ku Allah. Kuno kagungan. oh jadi Allah pogohon ka si mak Murukan Allah teh su. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jangan nu kabukaan delman Allah teh murukan. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. oh gitu boah Aduh. Bener. urang ka Allah teh yuk Si eta mah Rek naon ka Allah? urang nepangan emak Nitah modar ka aing. murukan Allah teh lurah meureun si eta mah. abah Daun. hayang di baju boh hayang di baju Tong borosia aing henteu. abah Daun. hayang dahar
Khawatir budak. Kayak gini berek ku abah kayak di berek. Lain lapar merenya khawatir. Apa? Naon? Ayang disunatan. Ah, Hah? mun urang mamasalkeun. Ayang disunatan. Mending nyeri kana hati. Nyeri kana hati. Udah kayak sunatan. Apa? Naon? Tong seserian apa? Carik belakang. Tina sedih jadi henteu aing. Apa? Naon? Ayang ngising apa? Ini kita gini salah. Duh. Bangerat anu barerat namina sukan Kumpul dulur-dulur ulah Duh. yang akan semua pengabal Gusti diterima yuk saya mangga calokan batur oke bos Duh, oke bos. kuring tinu mahagung adedi muji syukur kayang widi wira di dunia ngumpara dungang salayang dicukupan sendiri kusari rasa nu tunggal anak kulalan Gusti tunggalna kulalan Gusti Hatur nuhun anu saagengna mugia kunongton oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasana urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana budaya Sunda Jaya Salamina Simkuring Gailan Mahdi. Amiarta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna,
keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamirta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajagajong ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, komen, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni, hirupkeun deui pasah, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit teu kenging ampun, lain ngarepkeun ka pasti. Si horeng wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeanya, anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Natrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna, Allah muarek nangeui ti bongkokna. Numatak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasar nyalampah nafsu numatak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacing-cirihi. Cocoba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perceka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya
manuku menakutkan pikir pusut marung kawut itu lain natu kudu kumaha mana nyeri teuing Maha pangna dituding namut kemang teh Kakang Semar. nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal Bapak teh jan balik mah. asa teh kuahan teh Hirup nepi kaki ngimpi naon pecing tadi ai. Aduh. Ya ku Arjuna. ya bade disaksa dicabok ditanjong deh disiduhan banget bapak Tobat. Diludahan rarai. Ampun. Alewihan teuing dunungan nepi ka kitu Kakang Semar. kabina-bina teuing nasib bapak mah